Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah gebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana mugi atuh aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang neraskeun hanca garapan dina carios dongeng kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Kasukarna diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Mitra kaum dangu upami teu leupat hanca waktos anu dinten katunda teh parantos dugi ka Dik, saliwat mah kecap idik siga anu bener pisan. Tapi cek pikiran ece eta teh salah kacida. Sabab ece geus ngadenge sifat main teh dilarang. Jadi lamun urang maksa sarua urang teu ngarti kana larangan nagara. Lamun urang henteu ngarti tungtungna bisa cilaka ku tingkah laku sorangan. Eta kitu keur di dunya anu ngalanggar aturan. Encan lamun urang ngulik laranganana agama, yen main madon jeung maling ku agama teh dilarang. Atuh kasalahan urang meureun jadi dua rupa. Tah eta pikiran ece anu ngajadikeun sedih lantaran nyaah ka Adi. ceuk Nyi Suhana bari ngeluk semu sedih sarta ngasur-ngasur suluh anu seuneuna rek parim. Dugi kadinya nya mitra hanca anu katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Ih, saliwat mah kecap idik siga anu bener pisan. Tapi cek pikiran ece eta teh salah kacida. Sabab ece geus ngadenge sifat main teh dilarang. Jadi lamun urang maksa sarua urang teu ngarti kana larangan nagara. Lamun urang henteu ngarti tungtungna bisa cilaka ku tingkah laku sorangan. Eta kitu keur di dunya anu ngalanggar aturan. Encan lamun urang ngulik laranganana agama, yen main madon jeung maling ku agama teh dilarang. Atuh kasalahan urang meureun jadi dua rupa. Tah eta pikiran ece anu ngajadikeun sedih lantaran nyaah ka Adi. Ceuk Nyi Suhana bari ngeluk semu sedih sarta ngasur-ngasur suluh anu seuneuna rek parim. Cenenah omat ulah seueur ngemut-ngemut kana sagala aturan. Da urang mah lain ahli kana ngurus-ngurus hukum. Ayeuna mah kumaha bukti anu karasa ku urang. Sapoe abdi di gunung ngalasuluh loba pisan. Kesang badag kesang lembut ngorolok henteu karasa tina bakating ku capek. Ari geus datang ka imah suluh dijual teu payu da teu aya anu meulina. Tungtungna keur dahar oge geuning kalah ngalalalab nu babari daun sampe. Sarta ku urang diseupan bari terus naheur cai. Apan ku sakitu oge urang teh geus nyiksa badan. Apan ieu awak urang kagungan nu maha suci. Tapi ku urang diantep dinyenyeri peurih peujit. Apan eta teh geus salah urang kudu daek robah. Lantaran mun ngalasuluh saumurna kieu bae nyiksa awak, nyiksa pikir nu kagungan Gusti Allah. Atuh urang eueuh jasa teu aya amal ibadah. Tapi ayeuna mah bukti can naon-naon geus duit geuning meunang 500.
urang kudu nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci gelah kadar ngadon mondok di tempat anu saranget keur abdi mah henteu sieun da ceuk tadi oge yakin kabeh ieu alam dunya nu kagungan Gusti Allah tong hariwang cenena anggur senang-senang kadinya. Jawab Jang Idik siga keyeng pisan kanu dibadamikeun jeung Den UST. Ngadenge jawaban kitu misuhana teu nembalan kalah reuy Cipanon gembeng atuh jeb jarempe deui teu aya anu nyarita itu ieu camberut kawas beak piomongeun. Hari waktu mah nyerelek harita geus isuk-isuk anu kericit di sarada kawas anu suka bunga pedah manggih deui beurang geus tepi kana waktuna panon poe geus bijil malah geus haneut moyan. Jang Idik samemeh indit amitan heula kalanceuk sarta pok nyarita kieu sorana teh dumareda. Ceu nenah doakeun abdi ceu sing salamet sarta sing hasil anu dimaksud ku urang ceuk Jang Idik bali sorongkrong ngajak sasalaman. Mitra kaum dangu misuhana teu kawawa bari nyambut leungeun adi. Cipanon mah ngaberebeuy geus lesot leungeun adina ok manehna teh ngajawab sorana mani harosos kawas anu gering bae. Dik, pek didoakeun ku ece nya dik. Moal petot-petot nanada ka Gusti Nu Maha Suci ece teh Jang Idik. Lamun Idik encan balik deui patepang sareng ece mah. Jawab Nyi Suhana bari ngaharuk teu kuat neuleu adina. Jang Idik terus amitan ka Kang Soma ngawartosan yen arek indit harita bari terus ditambahan mi HP anu jadi lanceuk sangkan diaping dijaring. Maklum Suhanah mah sabar sarta sok ngelehan maneh. Nu matak Idik teu tega kudu jauh jeung lanceuk teh tapi Kang Soma ngajamin rek nalinggakeun nyinena. Leos Jang Idik ngaleos kaluar jero imah ti jero imah gempangna ngagidik bae teu aya pisan karingrang. Mun anu arek tarung mah isuk wani sore wani moal mundur manggih musuh moal serab neuleu lawan. Kitu ketakna Jang Idik dina waktu harita mah nu matak henteu galider teu haringhang teu hariwang. Tetela pisan teu salah di Cicadas geus nyampak Den Uwe sareng Pa Eben. Kawas nungguan manehna malah Mang Endang ge aya mitra. Barang manehna geus amprok terus bae baradami sarta terus numpak oplet turuna di ujung berung. Didinya mah lempang bae mapai-mapai sisi sawah nu dituju ku manehna nyaeta ka Cilameta. Barang harita geus tepi ka anu kasebut sanget di hiji susukan pisan anu aya tangkal gempol padeukeut sadua-dua. Tah didinya Pa Eben teh manehna mani pepeta ngahaja mere pitunjuk kudu kitu kudu kieu. Ujang Idik diturutkeun sakecap ge teu ditolak. Hari geus beres marentah pok Pa Eben ngomong kieu, "Jang Idik, lamun dibeuting ujang ngabecir ulah sambat kaniayanya bodog bapa anu bakal nyamperkeunana ngarti?" Ceuk Pa Eben bari neuteub. "Pa Eben, kuring moal sieun ku paeh Pa Eben. Umur lain gagaduhan
nyawa lain boga kuring, moal ngejat kuring mah moal. Pek bae cirian, ahirup oge percuma, da sangsara bae gening. Jawab Jang Idik teu eulem-eulem. Saenggeus amanat kitu mah gandeang Paeben leumpang diiringkeun ku Den Uwes. Ngarendeng sareng Mang Endang leumpangna siga nu gagah da hayangeun geura bukti naha bakal aya milik atawa bakal cilaka. Manehna teh panasaran hayang geura-geura bukti. Saenggeus jarawuh ti dinya maranehna ngaralieu ka Jang Idik anu diuk di tempat sangetea. Beurang kaganti ku peuting, katambah ti iseun pisan jauh kaditu kadieu. Atuh Jang Idik ngahodhod dirisna kaliwat saking, sarta manehna keungeun da taya jelema pisan. Kaditu kadieu sawah anu teu puguh tungtungna, da puguh satungtung deuleu. Katambah cahaya bulan henteu ngebrak, caang pisan lantaran bulan sapotong. Untung sakitu ge caang campa campur jeung cahaya bentang anu bengras tingkareti. Mitra kaum dangu, kira-kira tengah peuting keur jongjon, Idik ngalamun rei pundukna kukurayeun. Uriding mani cucukan sabulu-bulu carengkak. Atureuy Jang Idik sieun manehna teh culang cileung, ret ka gigir, ret ka tukang, muringkak bulu pundukna harita mani muringkak. Atuh teu hate ngageter tara-tara ti sasari, kawas jadi kila-kila bakal aya anu nembongan. Keur mah manehna sieun blegbeg teh katinggali jalma lain haseup lain, tapi ngabelegbeg hideung. Atuh Jang Idik teh gugup, bujur mani kokoplakan disada lir ditepakan. Tapi laun-laun wani wawanena datang deui. Yen hirup sareng paeh teh lain bogana manehna, nu matak kok bae ngomong tarikna kaliwat saking. Saeta teh tong nyampeurkeun ka dieu ari lain rek mere kode mah. Nomor sabaraha? Nomor buntut nalo anu bakal kaluar teh nomor sabaraha? Ceuk Jang Idik ngagorowok da puguh jauh ka ditu ka dieu. Ari geus ngomong kitu mah les eta nu ngabelegbeg ngiles. Atuh Jang Idik ngarenghap sarta pok nyarita kieu, kawas nu ngomong sorangan. Ih, duri goge cara aing bae geningan bodoh cenah. Peuting eta ngan sakitu taya papanggih deui. Tepi ka isuk-isuk teh teu aya anu nembongan, ngan aya Paeben bae maksudna mah arek ngontrol bisi Jang Idik hiana tengah peuting teh ngabecir sarena pindah tidinya. Tapi kulantaran aya Paeben bungaheun pisan, komo barang dibejaan yen peuting teh papanggihan ngan teu mere eta nomor. Mitra kaum dangu, saban peuting saban poe ngan kitu jeung kitu bae. Kacatur dina peutingan anu pangganggesanana harita malam Jumaah. Matak sieun mata keung di sabada Isa keneh Jang Idik pating puringkak. Aya sora beurit oge ngaliwat sisi susukan, sapeda kokorasakan bulu punduk ting puringkak. Dhuwurna mani nyorocod sarta gadona noroktok kawas anu kabulusan. Kadurug-durug keur kitu palengseng teh bau menyan. Sarta Heng Idik ngadenge aya sora nu hihieum sada kuda manggih bikang. Atuh Jang Idik muringis luak liuk hayang lumpat. Kulit leungeun carucukan, keur kitu breh katinggali aya kuda
mani dua nyatuan hareupeunana Kujang Idik teu diganggu kalah pok bae ditanya nomor sabaraha buntut kuda teh montong nying sieun anda di dieu mah teu sieun ceuk Jang Idik rek nanya buntut nalo jadi buntut kuda atuh mitra kaum dangu atuh leus eta kuda teh teu katinggali Teungit kuda datang meong tapi tetep Kujang Idik eta meong ge ditanya. Ngan saban-saban ditanya osok les henteu katinggal ngaleungit teu puguh-puguh. Kira-kira tengah peuting beleg-beg teh aya jalma gedena kaliwat saking. Panonna sagede cengkol sarta kacida jangkungna. Jang Idik tepi ka ngumpod sieunun di teureui buleud. Tapi lantaran geus parah pok manehna ngomong kieu. Sabaraha kaluarna buntut nalo Sabtu ieu? Cenah. Oh, buntut gelo yo. Ceuk eta makhluk anu katinggali balang bari solongkrong dongko ngaplok ceuli Jang Idik duanana ditungkup geuleungeunna eta makhluk ari plok ari cep tiis atuh Jang Idik ngeleper geus kitu pok nanya deui sorana teh laun pisan ampir-ampir teu kadenge ari buntut Sabtu hareup nomor sabaraha atuh cenah nyaritana kitu teh mani burial buncelik hampir teu bisa ngecapkeun tina bakating ku sieun. Wow, make pasang buntut sia mending meuli buntut munding keur aing ceuk eta makhluk bari leus teu katembong da puguh ngaleungit deui aduh Jang Idik ngeleper tina bakating ku sieun jeung reuwas kareureuhnakeun ayam reang ongkorongok sanajan jarauh oge sorana teu burung tepi ka patempatan Jang Idik di wetan bray-brayan caang tandana nyedek ka beurang beuki lila beuki caang tungtungna bray bae beurang Jang Idik masih ceneluk ngadago anu mariksa mitra kaum dang berkitu pacenghul datang tilu jalma ngagaredik horeng manehna Pak Eben diiringkeun ku Den Uwes nya kitu deui Mang Endang kabehanana nyampeurkeun ka Jang Idik nu keur diu sarta barang jual kadinya Den Uwes mani ngalecok nanya geus manggih naon atuh teu loba pikiran derek-dek teh ku Jang Idik pamanggihna didongengkeun dimimiti teu kaliwat tepi ka lekasanana. Nutiluan araratos sarta terus di aritung ngaritungna lilapisan silih debat silih cental lamun ngarasa marangbang terus nanya ka Jang Idik waktu papanggihanana atuh derek-dek Jang Idik nerangkeun deui lampahna anu enggeus kalakonan sanggeus beres ngaritungna terus nyieun kasimpulan gas pasangan kuring mah 20 ceuk Den Uwes teu loba pikiran deui sarta keur minggu hareupna lantaran menta dikiriman buntut munding urang pasangan bae cenah sioh kerbau sanggeus beres badamina terus harita baralik sarta Den Uwes teu jalir ka Jang Idik teh muruhan
malah harita keneh ge dibawa dalahar heula ka sahiji rumah makan. Arijang idik kabita piraku anu perihna kudu henteu ngilu pasang. Nya kapaksa bae pasang lobana teh 500. Jang idik teh manilung se mitra beungeut pias kurang sare waktu balik ka lemburna. Tapi barang jol kadinya kandang doma teh geus pangling. Siga imah leutik bae atawa saung nu gede. Atuh ari jol datang teh kusuhanah dirontokan barijeng diceung-ceurikan. Geus ce, sohanah ulah nangis bae ce. Antosan geura wengi enjing hayang nyaho da lain beja ieu teh meunang ikhtiar abdi. Kira kusugan ceuk jang idik sigan watireun pisan. Dik, lain kunanaon ece mah jang. Ngan kurang sugema bae boga dulur resep main teh. Katambah dilarang cenah ngalakukeun anu kitu teh. Kumaha lamun ujang ditahan. Sedang abah ayeuna teh nuju ditahan deui. Sareng saha ece teh jang idik? Ceuk Nyi Suhana. Bari lembereh cipanona teu karasa nyurucudna mani deres. Ece mah ngaleutikan hate. Yeuh cenenah, malam minggu abdi rek nungguan di alun-alun. Sugan menang beja pembukaanana. Doakeun nya. Ceuk jang idik nutup caritaanana. Barang enggeus malam minggu, jang idik ngalayang bae muter-muter kota Bandung. Ari pek tete lapisan harita keneh ngadenge. Yen buntut nalo bijilna mani 20 pisan. Atuh jang idik teh lumpat tina bakating ku ado. Manehna peuting eta teh tepi ka teu daek balik. Lantaran rek nyokot duit lumayan lain saeutik. Aya 30.000. Isuk-isuk sanggeus menang gancang balikna ngagidig. Cenenah cenah. Aya naon jang idik? Naha peuting henteu balik idik teh? Jawab Nyi Suhana mani pucet. Bakat kureuwas. Cek. Duit 30.000 menang abdi teh cek. Mangga gara anggo ku ece. Anggo sadayana cek. Jawab jang idik bari nambrukeun duitna. Nyi Suhana teu nembalan mitra kaum dangu kalah reuy cipanona nyalangkerung. Bari pok manehna ngomong sorana teh dumareda. Ieu pok-pokanana teh. Jang idik, omat idik ulah ambek komo deui hayu jeung handeueul. Ece moal daek make kana eta duit idik. Sabab nu jeurih payahna ampir rek ngorbankeun pati. Ngan idik bae sorangan. Kulantaran eta pisan pek bae ku idik pake sing sugema, sing mangpaat. Ceuk Nyi Suhana bari nyusutan cipanon. Atuh jang idik olohok bari neuteup kanu duit nu nambru luhureun sama. Alusna eukeur kitu teh jol datang 3 tatamu. Goreng manehna Den Uwes Paeben sareng Mang Endang. Kabeh ge saruka bunga sarta pada mareresen ka idik jeung ka Suhana. Sarta manehna nerangkeun yen dina minggu hareup mah tangtu bae bakal meunang anu lobana jutaan. Lantaran sioh kerbouna kabeh arek dipasangan. Atuh jang idik kabita manehna oge rek kitu. Lila tatamu balikda saukur rek meresen. Atuh jang idik jeung nenah bisa ngaralongo kolot malah bari barang bawa.
Kacaturna Sabtu hareup yang idik geus pasang deui duitna teh dibeakeun. Lantaran kurang gede kapaksa bae ngurihit nginjem samping sareng baju kalanceukna rek dijual. Lantaran engke kaganti dipangmeulikeun nu alus. Tapi lantaran Suhana ingeteun kanu merena teu waniun rek ngajual, bet barora ngajual make oge asa-asa sok sieun babari ruksak. Tapi lantaran adina keukeuh maksa rek ngajual, idi-idinan ge indit mawa barang nu lanceukna. Malah saknya-nyana didinya tepi ka ibur lantaran ngadenge beja yang idik tas menang nalo lobana puluhan ribu. Sabab manehna tas tapak malah dina Sabtu hareup bakal menang gede pisan tepi ka ratusan ribu. Atuh nyi hati mah panas ngadenge eta beja teh. Manehna teu daek bijil sieun engke kaelehkeun ku Suhana jeung ku idi. Geus kitu keur saning Gusti, sanajan entas menang ge ari kudu eleh deui. Nya henteu burung ngalanyun saperti waktu harita jang idik geus bebeakan eukeur mah sagala eueuh. Malah pakaian lanceukna ku manehna dijualan dipake nambahan pasang. Ngarah menang leuwih gede kabita kunu tiluan nu pasangna gelelede menangna bakal jutaan. Tapi dina malam minggu jang idik sanggeus ngeleyeng di kota ngadengekeun barang geus tepi ka waktu aya dina pembukaan. Kabehanana ngalanyun teu aya pisan nu bener. Sabab lain sioh kerbau tapi nyata sioh naga. Atuh henteu matak heran lamun brek jang idik diuk dina emper sisi toko. Manehna teu daek ngomong gawena ngaleungeu bae. Duit lapur teu kapuluk da puguh manehna eleh. Pakaian lanceukna beak ku manehna dijualan. Reuy cipanonna jang idik harita teh ngalembereh mitra kaum dangu. Manehna tengah peuting ge enggeus poho dikasieun kapaksa bae rek balik leumpangna rarampeolan. Barang datang ka imahna terus gegerwanena, "Ce nena, ce nena." Cenah, "Saha jang idik?" jawab Nyi Suhana anu memang tita tadi teu daek sare. "Laras ja," jawab jang idik sorana laun. Ari brai panto dibuka ari gebrug teh jang idik nyuuh kana suku lanceuk. Bari segeruk manehna teh ciri kawas budak leutik. Inghakna alek-alekan tina bakating handeueul. Atuh Nyi Suhana reuwas gancang panto dipeundeutkeun. Sarta terus nuyun adi sina diuk di tengah imah. "Dik, kunaon idik teh ceurik?" Ceuk Nyi Suhana bari neuteub ka adina anu keur inghak-inghakan. "Ya nena, palid pasangan urang teh ce. Aduh, jurig kesebelan eta mah ce. Hanas abdi bebeakan ari pek beak nyaan. Aduh ampun abdi teh cenena." Ceuk jang idik nyaritana pegat-pegat bari jeung alek-alekan nahan piceurikeunana. Mitra kaum dangu, Nyi Suhana teh ngalimba ngadenge omongan adina.
Sakitu mata kuatirna atuh gancang ku manehna harita keneh dijawab tapi bari dumareda. Dik, geus ulah dipake ceurik gabongan urang sorangan. Ece mah kurang kumaha ngelingan ti samemehna. Apan main teh teu meunang dilarang ku pamarentah. Tapi idik maksa bae ngalanggar ka anu wajib. Dibelaan susumputan hayang menang duit gede. Malah mentana kajurig lain menta kanu kagungan. Gusti Allah sifat murah wedi asih ka makhlukna. Atuh puguh pikeun urang bagianana teh kitu. Sabab setan mah gawena ngan ukur gogoda urang. Sangkan urang digejebur kana jalan anu sasar. Nu matak geus tong ceurik anggur gancang nganuhunkeun urang ayeuna burindil. Bungahna diri urang teh kudu saperti keur meunang. Geura gumbira jang idik. Saperti urang menang teh gumbirana teh. Ceuk Suhana bari neuteub. Jang idik mitra kedaek ngomong. Da puguh enggeus rumasa. Ret ngareret kalanceukna bari neuteub kawas pogot. Sarta sanggeus neuteub antep gancang manehna nyarita. Ieu pok-pokanana teh. Ce nena, abdi ka Cidaherana ari mimilikan batur duit teh siga babari. Awas ngarawuan bae jeung mani buburingkalan. Nah manehna kumaha dina jero usahana. Tah lantaran eta pisan ku abdi rek dipaluruh. Sabab abdi manggih beja anu sok gancang beunghar teh cenah mah osok kanu mangkukna abdi ngaringkuk dinu sanget tempat jurig. Nu dimaksud ku abdi teh kop badan hengkob nyawa teh. Hayang ngabelaan euceu sangkan senang cara batur. Margi abdi teh gentosna kudu ngurus ngabajuan upami abah teu aya. Ari ieu sabalikna kalah pakaian euceu teh ku abdi kabeh bersih. Tah ayeuna abdi sumpah sanajan kudu kaleuweung atawa kudu ka gunung nyamuntang supaya senang. Abdi arek indit bae keur ngagentosan ka euceu. Gajeun abdi korban jiwa asal euceu bae senang. Abdi alim nguping deui euceu dihina ku hati. Dicarekan lak-lak dasar nepikeun ka tai ngora. Ce antosan ce enjing pageto abdi rek ikhtiar deui. Sangkan beunghar ngadadak tapi lain tina nalo. Ceuk jang idik bari neuteub kalanceukna. Dik, lamun karunya ka euceu ulah dijalankeun eta pikiran teh jang idik. Euceu teh lain asa ditulung ari kitu mah dik. Tapi asa dipentung. Geura ibadah angguran dik lain mikir-mikir nu kitu. Pek ayeuna mah geura sare anggur janari ieu teh. Ceuk Nyi Suhana bari goledag deui manehna oge ngagoler dituturkeun ku adina. Peuting diganti ku beurang. Harita teh poe Minggu kabeh urang dinya nyaho yen jang idik bebeakan. Lantaran pasang nalona dina peuting eta eleh. Atuh jalma rupa-rupa aya anu mangwatirkeun jeung aya anu mupuas. Pang-pangna anu atoheun Nyi Hati mani bungganggang. Puas ya, duraka ti indung aing. Ceuk geurentes hate Nyi Hati mah bari ngaleunging ngalamun diukna dina golodog.
Sanggeus lila ngalamuna terus manehna ka jero sarta dangdan rek ngalongo ka indungna nu keur gering dirawat di rumah sakit. Barang arek indit pisan jol aya semah nu datang. Ari breh horeng nu kasep den asmaya di Jakarta. Malah ari jol paamprok Nyi Hati mah iung cerik kawas nu kanya nyerian. Atuh den asmaya kaget pok anjeuna sasawuran, "Nyai, kunaon nangis? Sareng ka mana ieu teh asa sarapi?" Ceuk den asmaya kawas aya nu diteangan. Da panonna rurat reret kana panto anu harita dikunci lantaran rek ditinggalkeun. Teu araya curagan nuju di rumah sakit Cicadas. Aduh, duka teuing isuk duka pageto gera umurna tegan. Punten baegan, abdi moal tiasa ngaku da sadayana oge nuju beresuk abdi ge bade ka ditu. Ceuk Nyi Hati mah bari nyusutan Cipanon. Malah pakaianana oge harita teh make pakaian pamerena den asmaya. "Ngiring atuh engkang Nyai," ceuk den asmaya siga anu reuwas pisan sarta pok nyarita deui sanggeus manehna neuteub teh. "Nyi Suhana anu teu damang teh." Ngadenge kecap kitu teh mitra kaum dangu. Nyi Hati mah mani nyelek tina bakating ku panas sabab geus tetela pisan den asmaya sumping teh nu dimaksud gasuhana. Atuh reuy Cipanon hati harita keneh nyurucud. Atuh den asmaya ruas geus teg nyangka nu gering teh tetela pisan suhana. "Mangga juragan, urang ka rumah sakit da caket di Cicadas," ceuk Nyi Hati mah bari gura-giru indit. Padahal pang gura-giru indit teh sieun den asmaya nempo aya suhanah di dinya. Atuh gancang den asmaya nuturkeun ka Nyi Hati mah. Teos harita arindit malah barang jol ka jalan terus unggah kana mobil kagunganana asmaya. Eta mobil teh maju ngadius rek ka Cicadas reg di rumah sakit eureun sarta terus bae asup kaparengan geus waktuna pikeun anu ngaralongok. "Saha anu teu damang teh Nyi Hati mah? Nyi Suhana atanapi saha?" ceuk den asmaya heraneun pisan lantaran Nyi Hati mah henteu daekeun nyarita. Kalah jongjon bae leumpang dituturkeun ku asmaya. Barang gok ka eta kamar ari breh anu gering teh geuningan lain suhana tapi nu bener mah marat mah indungna Nyai Hati. Atuh den asmaya bengong sajongjongan mah olohok manehna teu bisa ngomong gaweena ngan neuteub bae tapi lila-lila sadar pok nanyakeun dumarda. "Ma, tos rada sae, Ma?" cenah. "Aduh Aden, rada mending emak teh Den. Gara-gara salaki emak tepi ka kieu teh," jawab marat mah mani ngalengis. "Ari Nyi Suhana tos ngalongok ka dieu emak," ceuk den asmaya hayang nyaho padahal nu sabenerna mah manehna hayangeun panggih. "Ah, jelema jahat si Suhana mah Den. Pang emak teh ka tepi ka kieu oge gara-gara manehna sareng bapakna. Nuhun Aden sasarangan sarang pun anak. Emak mah doa Den," jawab marat mah bari reupeureuh hatena ngarasa puas anakna jeung den asmaya
henteu bareng jeung Suhana. Ari Suhana mitra kaum dangu harita babarengan jeung Jang Idik, maksudna arek ngalongok di jalana lempang bae henteu daek tutumpakan. Da puguh teu boga duit, tapi ari lila-lila teu burung manehna datang ka tempat indung tere. Atuh sup Suhana asup gebeg sararea ruas. Teu aya nu teu oloh, kabeh oge mani bengong. Ma, damang emak teh. Ceuk Nyi Suhana bari ngarangkul sarta rembay ku Cimata. Suhana, rek naon sia ka dieu? Teu hayang neuleu deui ka sia aing mah nena. Nyingkah sia Idik. Hayoh nyingkah. Pang aing tepi ka kieu oge gara-gara tangkurak sia. Jahat sia mah nena jahat. Aing nu nyaah ka bapak sia diasut ngarah di tandasanya. Turunan jahat sia. Indit. Ceuk Marat mah bari lenggak manehna ngalenggak terus peureum. Mak, Ceuk Nyi Hati mah reuaseun sarta ngarangkul ka indungna. Terus malika Suhana gantawa ngambek lak-lak dasar beak ka tai-tai ngorana. nyingkah ceuk aing oge nena. Jahat sia teh. Jahat. Tamana pakaian pamereden Asmaya teh, ha? Dipake maugi ku sia teh deul. Ngerakeun nu mere, ngerakeun nulur. Indit sia Suhana. Indit. Ceuk Nyi Hati mah bari ngagusur. Nyi Suhana digunyeng buukna sarta dibedol kaluar. Atuh, di ruangan eta ngadak-ngadak jadi ribut. Nyi Suhana pada nyiksa ku anu henteu nyahoeun, tapi nyiksana ku kecap lain nyiksa ku paneungeul. Ngan anu ludeung neungeul teh iwal ti hati mah bae. Ma, aduh ma, apunten abdi teh ma, aduh. Ceuk Nyi Suhana andi prek sarta ku juru rawat dibawa keluar teu meunang aya di dinya kulantaran ngagujur degem. Mitra Den Asmaya ngan olohok manehna henteu ngartieun neuteub ka diri Suhana nu ditungtun ku Jang Idik. Lantaran ku juru rawat manehna kudu kaluar. Atuh Den Asmaya sedih harita keneh ge nyusul. Ngan Nyi Hati mah muntangan nyaram Den Asmaya indit, tapi Den Asmaya keukeuh. Mitra waktosna barantos seep cag unda heula di anjuang siang sareng bengi. Enjing insyaallah dilajeng deui mang teh nada sihabunten kasadayana. Bilih aya kecap anu temerenah, bilih aya kecap anu nyait kana hati. Mugia kusadayana dihapunten sareng hapunten pisan bilih aya anu dongengna teu pati merenah. Aduh kasadayana para mitra sadayana tong hilap oge di komentar yeuh aya pertorosan kumaha sikap Den Asmaya kaparengaruhan ku hati mah atawa henteu. Kumaha neuleu lanceuk sangsara kadungsang-dungsang kabogoh direbet batur teh.
indit ka mana jang idik neangan kabeungharan tah enjing insyaallah dilajengkeun. Hapunten sadayana pilih aya kecap-kecap anu teu meureunah ti Mang. Mung sakitu bae, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.